Wadas dikumahakeun Karena katel kana katelkeun. Tas koneng dikumaha? buat Di bumbuan. buat tadi mama. Di mama. Ih, digoreng sampai kering. Enak nih, gurilem. Ya, gurilem, gurih pelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ini budak Sunda sekarang lagi ada di penggorengan keripik singkong nih sahabat nih. Ya, ini prosesnya seperti ini nih, tapi manual ya, kecil-kecilan. Cuman ini juga perharinya ini meraup berapa duit nih ya. Coba tuh. Hau itu sahabat tuh. Hau. Tahap awal setelah disugu, nah dimasukin ke sini, direndam pakai air, ditiriskan. Sesudah ditiriskan lalu digoreng ini sahabat ya. Oke, jadi fix singkong. Orderan mentahan nih. Jadi di mau kungsi ngemas orang berani. Manehna duwe jadi beraton. Ternyata begini sahabat proses bikin keripik singkong manual. Nah, itu nanti dikasih bumbu. Ari mah dikampaskeun bareng banyak. Nya. Kita Tos. kan anu yo. Eta si ase pasir ori kan bawa 8 gantungan. Di meureun manehna teh nyobaan meureun 2 kantong. Oh, Meureun rasana efek enak. rasana enak. Heeh, jeung langun. Beke Ulahun di kabaturkeun ku manehna 8 gantungan teh cenah. diborong. Oh, Wah. dorong kontak. Mantap lah gitunya. Ternyata gitu jadi gancang jualan. Ente ngabon deh. Cashnya. Nya sakalian dia eta kontan. Hari biasa nama nyimpenan di warung aja teh. Heeh. Hmm. Manehna meureun kebenaran mun ngasaan mun jadi. Mun cenah borong kabeh. Mun can ieu deui can di antaran deui. Keceran 2000 mah ya. Nya 2000 Nu 5000 nih nu di warung teh aya nu 5000 ge. 5000. Dadah si Mae mah mingguan teh ngayak-yak ngadaharan nu kieu. Enak mulanya gurih. Oh. Asli lah. Tanpa bahan pengawet ya. Enggak. Ini beda rasaan gitu. Maka kita pakai ulah paiting teh teungeunna paiting. Jentik teh karasa uyah. Iya, mana kan gitu. Kalau pakai masako di masako kan aya uyahannya. Aya uyahan masakan. Jentai balado. Oh. Bawa atas teh. Bodasin. Tapi mah teu lada bener bumbuna. Tuh. Dan beureum teh teh lada. Anu beureum. Pan biasa masuk lada nih. Oh, eta we anu di naon teh? Hayang digolehkeun ning langsung di samaraan. Oh, Nganggo gula, cengek. Sama resep banyak. ya.
enak nih, gurilem. Ya, gurilem, gurih pelem. Wah, oh, minyaknya disiyai ayah. Nggak sih? Nah, itu hau itu sahabat. Hau. Tanana teh basahna 27 kilo. nya etana pesekaneuna. Wah, lagi jadi lamun garing. Lamun ayeunana menang sekanana. Untung jadi 20. 20 kilo. Nya. Tinu 20 kilo digoreng jadi seberapa kantong nya? Ah, ngelemet dan dipikirkan. Demi minyaknya itu mah 3 kilo, sa 20 kilo. Tinu 20 kilo teh. Nah, jadi geus nyopot deui 2 kilo. Berarti tina 20 kilo teh maksimal minyaknya 4 kiloan mana? Bangunna mah 4 kiloan. Ari sampeuna sabaraha kilo atah? 1.500. 1.500. Di kampung mah 1.500 ya, di kota mah 10.000, 8.000 sama. Di kali kampung apa mahalna sakitu teh? 1.500. Nya. Ah, kamera mah 400. Mun seueur aya mah we ngora wae, wah geus sakubona jadi itu dihilir buat si nyai. Tapi dah huy ngorama parewot cenah nya. Heeh, peot. Peot. Komo Jadi murukut meureun ieu nya. Ah, eueuh nawi kolot geus yo geuningan jadi bangkenang. Jadi teu langsung hipu nih di etakeun. Nu kira-kira ukuran sabaraha bulan tah? Melak sampe. Melak sampe nu enak dikiripik 3 bulan, 4 bulan. Ah. Kudu amona yang mak dadai ieu mah setahun Oh. Moal kolot teuing. Tah geus beutean teh oge ning di ai. Moal kolot teuing satahun. Nah, kolot teuing sadangan. Menjeuna enak dikiripik teh. Dari menjeuna enak jadi teu camor gitu. Oh. Ini jeung kiripik teh sae. Mendidih, goreng sampai kering. Ini belum dikasih bumbu ini sahabat, nanti dikasih bumbu tabur. Kenapa dikasih bumbu tabur? Katanya biar kuat gitu.
Kumahanya prosesnya atuh. Tuh bodasnya sana tanya. Terus bodas dikumahakeun Karena katelkeun. karena katelkeun. gitu cenah sahabat. Geus bodas jadi kena katelkeun jadi beureum nya. Jadi koneng. Oh jadi koneng. Terus koneng dikumaha? Di bumbuan. Di bumbuan. Terus di bumbuan ada di mama. Di mama. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita sahabat. Terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah menonton. Insya Allah lain waktu kita bertemu kembali ya sahabat. Sekian dari Budak Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.